syukur teh tali anu kuat pikeun nalian meungkeut nikmat nu geus aya. Urang depan duit 100.000 wae mah aya nya. Sehat keur dibere ku Allah teh. Pamajikan boga, budak boga, pan eta teh nikmat syukuraneun. Pedah can boga mobil ngeluh edan pan sok ayeuna. Pedah can boga bit mah geus boga. Pedah can boga PCX ngeluh pan edan ya mah kitu sok ayeuna teh syukur pan nya linglung nya lieur kana otak teh leng kana hulu itu akibatna akibat teh syukur itu ya gitu da bener itu dak asyukru qaidul maujud syukur teh tali nu pageuh pikeun nyangcang nikmat nu geus aya syukur wasayyidul mafqud bahkan matak mancing kana nikmat nu can aya syukur teh memang kitu. Jadi nu geus aya bertahan nu can aya kapancing datang gitu. Sok we kupur nu geus aya beak nu eueuh bujeng-bujeng datang nya gade gitu. Matak sabenerna mah gampang nikmat teh syukuran nu can aya datang nu geus aya cicing ieu lah syukur. Tapi jelema sulit hayang naon teh hayang syukur teh pedah teu boga PCX aya na bit ku ngeluh itu pedah teu boga tanah 3 hektar ngan 10 tumbak ku ngeluh da moal da 10 tumbak ge leungit bit ge leungit ge tong waka mah datang PCX jeung 1 hektar gitu. Matak paman syakaroha jelema syukur kana eta nikmat pakod qoyadaha eta teh sarua jeung meungkeut kana eta nikmat nyangcang kana eta nikmat.